Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi dhahaba birajaba wa jaa ba'dahu bi sya'ban wa min wara'i sya'ban ramadan syahrun yatasya'abu fihil khairu wa yaksuru fihil mayru libtigha'i mardatir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala man hayya'a nafsahu fi sya'ban lilliqa'i rabbihi fi syahri ramadan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi min sulalati adnan rahmatan li jami'il insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi madzal azman amma ba'du. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah, bil khusus kapilengah kapaineun para kasepuhan anu aya di ieu wilayah, baik ti bidang agama maupun ti pihak pemerintah anu sok sanaos teu disebatan asma jenengan pangkat jabatan miwah kalungguhan bawi raos teu matak ngirangan hormat simkuring kasadaya. Sohibul bait kersana Mang Haji Nana sakalih anu ngalangkungan mantenanana simkuring tiasa lengah oge hadir dina ieu haflah mubarakah makom mubarok oge tepang deui sareng masyarakat anu aya di ieu wilayah daerah Pangkalan Raja anu asatos lami ieu teh tepang. Leres Bu, kamana wae atuh ibu teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang nyambungkeun heula diri anu lamokot ku dosa kajalmi anu agung di pandangan Allah. Mugia mantenanana mangistigparankeun urang Kangjeng Nabi besar Muhammad. Aya kalimat ya sayyidi ya Rasulullah, urang ka Kangjeng Rasul heula salawat engke urang ngaos sakudak sakedik oge urang istighosa. Sawios tong ka ditabuhan heula nya. Ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu
indallah innal musiina qad ja'uk li dzambi yastaghfirunallah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'uk li dzambi yastaghfirunallah sidanan nabi 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 Syekh Abdul Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Ahmad ya Habibi Ahmad Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam alaika sareng Ahmad ya Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam alaika salam ika aku cinta padamu ya Nabi aku rindu padamu ya Nabi aku kangen padamu ya Rasul aku sayangku padamu Rasul Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik dengan keyakinan bahwa Rasul mendengar kita, dengan keyakinan bahwa Rasul melihat kita, dengan keyakinan bahwa Rasul mengetahui apa yang kita lakukan di malam ini. Seluruh puji syukur urang haturkeun kadat Allah anu Maha Ghafur, anu mana anjeunana teu elat-elat teu kendat-kendat masihan nikmat ka urang sadaya. Bahasa nu kedah ditangkep
telat-lat tekendat kendat sareng telat-lat dua kali deui. Berarti nikmat teh telat-lat tekendat-kendat dihaturkeun ku Allah. Ketika kita berbicara banjir bandang dan kadang-kadang mencengangkan kita, banjir bandang hanya datang sekali-kali, tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita datangnya bukan per hari, per detik. Setiap detik aya nikmat Allah anu dihaturkeun kanggo urang sadaya, setiap menit aya nikmat Allah anu dikintunkeun kanggo urang sadaya, setiap jam ada nikmat yang dikirim oleh Allah kepada kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun urang sadaya selalu diasuh, diwuwuh ku nikmat Allah. Seharusnya ketika tiap detik Allah memberikan nikmat kepada kita, setiap detik pula kita mengingat Allah. Ketika dibicarakan bahwa Allah tiap menit mengirim nikmat kepada kita, seharusnya kita ingat kepada Allah per menit. Keharusan itu perlu diperjuangkan. Keharusan itu perlu dimujahadahkan. Bagaimana agar jiwa ini bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Karena Allah pun ingat kepada kita setiap detik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu bapak, ketika mata ini masih bisa melihat, itu adalah ciri adanya nikmat Allah. Ketika telinga ini masih bisa mendengar, ketika lidah ini masih bisa bicara, ketika tangan ini masih bisa berkreasi, ketika kaki ini masih bisa melangkah, ketika jantung ini masih bisa berdenyut, ketika darah ini masih bisa beredar dengan lancar, itulah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya mengingatkan kita selamanya kepada Allah. Hiji weh heula. Bu, ketika urang sadaya di pasian soca sareng paningalina, Masya Allah betapa dahsyat. Dengan dua mata ini kita sekaligus bisa melihat segala sesuatu. Dengan dua mata ini kita bisa melihat berbagai macam hal, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk dalam satu penglihatan yang sama. Red urang kahiji arah, maka urang langsung melihat sesuatu tanpa ada telat. Kantos ibu mungkin bapak sadaya ningali siaran dina televisi suara leuwih teu heula daripada untap. Kantos atanapi dina video untap langkung ti payun daripada suara rada telat raos teu ningalina. Bagaimana kalau pandangan kita telat? Jalan mah jalan kene penglihatan tetapi telat. Lamun urang ningali ka palih teh 5 menit kakara katempo. Kaluman dina waktos ayeuna mangakang diemutan urang nafakuran meungpeung ngagayuh kana tengah wengi ke pas tengah wengi urang istighosah. Ayeuna tabuh 11. Urang sakedik pengantar heula ieu mah pengantar istighosah. Itu sanes alumni nya, sanes alumni jamaah istighosah kan sanes alumni istighosah ini. Alhamdulillah. Da ngertegen ge henteu hoyong cai herang, hoyong cai susu henteu, tapi bageurna pangeran mah kitu. Bageurna Gusti Allah mah.
Numawi para ulama mengadakan penelitian, Pak. Andai dibandingkan nikmat yang kita pinta dengan nikmat yang tidak kita pinta, masih banyak nikmat yang tidak kita pinta tapi Allah memberikan karena Allah tahu bahwa kita membutuhkan. Lamun nikmat nu disuhunkeun wungkul nuku Allah dipasihkeun cilaka urang teh. Sebab pengetahuan orang anu nganterkeun kana panyuhunkeun keur sakedik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu nu dihaturkeun ka urang itu takarannya saur Allah qalilan, sedikit. Lamun ke urang sana teliti, apa yang kita pinta adalah apa yang kita tahu. Sesuatu hal yang tidak kita tahu, maka kita tidak meminta karena kita tidak tahu. Dan banyak sekali yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini yang kita butuhkan daripada yang tahu. Ibu sadaya, urang nyalira ge teu terang kana sadayana kaperyogian urang. Apa yang dibutuhkan agar mata ini bisa melihat? Urang pun teu terang sadayana. Apa yang dibutuhkan oleh kita agar kaki ini bisa melangkah? Apa yang dibutuhkan oleh kita agar lidah ini bisa bicara? Apa yang kita butuhkan agar tangan ini masih bisa berkreasi? Apa yang kita butuhkan agar jantung ini tetap berdenyut dan darah tetap beredar dengan lancar? Urang sadaya terang. Anu terang Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saur Gusti Allah, kami nu nyaho maneh mate nyaho. Matak ulah asa pangnyaona, ulah asa aing misalna pangnyaona nepi ka pededeng pa naon teh pedengkreng itu pedengkreng ieu da asa palingnya nya lata lamun saur Allah. Geuning eta aya ilmuan. Oh, ilmu Allah nu aya di urang teh. Geuning eta aya ilmuwan, janten ustad, janten ajengan, jadi ibu guru, janten pak guru, jadi dosen, jadi ulama, jadi kiai. Awas, ilmu itu bukan ilmu kita, titipan sebentar dari Allah, pinjaman sejenak dari Allah, bukan milik kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya di pasien socah lah. Lamun ditapakuran ke urang sadaya, betapa nikmat paningali soca urang sadaya. Bahkan ibu bapak gaduh talapok soca anu tiasa muka tutup dengan spontan. Leres? Mangga, ari ngiceup nikmat. Upami tos teu tiasa ngiceup teu raos. Teu raos. Tekeng tiasa ngiceup ayeuna. Ngiceup rada telat atanapi ngiceup kerep teuing. Judul soca paningalina nikmat. Dina soca sareng paningalina aya talapok soca. Anu disebatkeun kaluhur kahanap ngiceup teh. Durasi ngiceup diatur oleh Allah. Lamun piwara ngetangnya tong ngiceup anu sataun kapengker eta ti tadi tina alhamdulillah di ahyana. Pan ari bobo mah peuremnya. Sok aya geuning kitu, ari nini anu bongkok bobona kumaha? Ulah. Nya zaman tatarucingan kapungkur geuning. Di kampung ari nini nu bongkok saurna kitu bobona kumaha? Aya nu ngajawab teh ngarengkoal cenah. Bobo manaon? Berarti teu ngiceup. Henteu Bu? Tuh. Tapi tatkala di masjid aya mandu
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gugah ngawitan ngicep leres, ngawitan ngicep leres, ti harita duy ka ayeuna sabaraha kali kelan teu kaeta komo lamun titah ngetang samingonnya samingon kapengker eta teh nikmat Allah je nikmat ti Gusti Allah ngicep teh nikmat durasi ngicepna teu engal teuing teu telat teuing. Coba lamun elak engal teuing ayeuna dan nikmat segera sok urang nikmati heula ngiceup heula ayeuna mah sok teu kenging ditahan sira ngiceup raos teh cobi upami ayeuna ngiceup kerep teuing rupina hampir disebatkeun ge sanes ngiceup kegereuceuman. Joal teh kiai ajengan dangdan ganteng kiai teh teras nyata dipanggil ku pengatur waktos dihaturanan ka pangersa al mukarrom wal muhtarom al alim al alamah al fatihah al puket wah sagala rupa weh mangga dihaturanan kaum masihan tawsiahna sumping ka panggung teh sanes waka nyares kikieuan we teh iraha nyaritana tuh kitu moal nyaman tumpak motor bari ngiceup na model kitu moal nyaman tumpak mobil ngiceup na bari kitu moal nyaman eta ngajar santri ngajar siswa ngajar murid bari kegereuceuman model kitu diseungseurikeun ku barudak oge tuh tingali ngiceup oge diatur ku Gusti nepi ka jadi nikmat jeung hebat katingalina dak kedahna mah tatkala urang sadaya ngiceup emut ka Allah margi anu ngatur kiceupan teh osok itu pokoknya waler dengan jujur tidak ada dusta di antara kita siap kedah ngadamel heula kesepakatan tidak ada dusta di antara kita siap osok setiap ngiceup emut ka Gusti keun dasar ibu teh tong boro pangersa setiap ngiceup emut ka Gusti keur salat ge abdi teh kadang-kadang sok poho ka pangeran teh cacakan di wuduan cacakan di mukenaan cacakan di kopeahan cacakan di acuk takwaan cacakan di sarung BHS-an cacakan di masjidan cacakan di kiblatkeun eta hate ngider nepi ka sawah ngider nepi ka kebon nepi ka poho rokaat akhirna teh istilah nu kapungkur ku simkuring dipasikeun mah poho maca Fatihah ge nyaeta poho tahiyat ge kalakah jadi komat At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah ari geus la ilaha illallah kakara ulang-ulang karasa meureun ka mana innaka hamidum majid teu panggih gumujengna urang dina waktos ayeuna etang-etang ngagumujengkeun urang nu jiga bodor salat teh sok geuna mangga da ari nu kelas tinggi mah makrifat ka Gusti Allah na emut ka Gusti Allah teh setiap ngiceup emut ka Gusti Allah setiap ngiceup emut ka Gusti Allah urang mah pan can dugi ka dinya makomna teh tah ieu kedah teras priyogi seueur keneh PR teh manghajiana ieu teh PR kanggo ngararangkenan hidup teh seueur keneh apan uih ka Gusti teh atuh urang teh kedah ginding mulih ka Allah teh kedah ginding da ieu teh moal alami deui katingali wajahna ge wajah moal lila deui eta
kedah sing atos-atos. Iraha pangersa ngaginingna ti ayeuna kudu balap jeung datangna Ijroil. Tong kalah set ku Ijroil. Ti ayeuna hiasi diri, rarangkenan diri nyaeta ku akhlak anu diajarkeun nyaeta ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi besar Muhammad ti Gusti Allah ti ditu nama. Eta ngiceup meuni nikmat teh tadi dugi ka ayeuna ngiceup nikmat. Kerep teuing janten teu ni carang teuing jadi teu nikmat. Coba lamun ngiceup telat per sak jam. Sak jam namanya ngiceup. Sak jam namanya ngiceup, bahaya tumpak motor ujug-ujug enjingna teh nyaeta sadar tos di puskesmas. Nah cenah abdi teh pan tadi ditumpak motor, tapi ieu parantos di puskesmas eta pan ngiceupna telat. Kieu ngiceupna teh telat. Atuh sak jam motor teh geus ka mana mah. Supir mobil misalna bakal disuk-sruk mobilna. Sagala rupa anu dikendarai rusak. Tong bujeng nu naik kendaraan, nu mapah oge bakal kana susukan. Dan naon teh? Mangga we lamun urang mapah bari peureum. Sakalian 17 Agustusan geuning. Teras nyaeta pi urang ngagebug naon? Ngagebug cai. Kalkah ngagebug babaturanana. Jaba ku pana kolok-kokol, yeuna ditutupan. Yeuna ditutupan, Bu. Bapak yeuna ditutupan. Ya Allah. Jika kumaha di akhirat jalmi bari kakara ka akhirat, terus di dunia manehanana tara dzikir ka pangeran, di akhirat sanajan di dunia nak bolotot, di akhirat bakal dilolongkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bari kumaha? Jalmi anu malengos, jalmi anu ngabalieur, jalmi anu jauh tina dzikrullah, socana bakal dipareuman ke di akhirat ku Allah. Di dunia ge geuning 17 Agustusan pedah ditutupan ieu teh kunaon teh ku kaen hideuk. Oh, cenah di ditu apaan ditinggali heula memeh naon teh, dilelempeng heula. Memeh naon teh? Memeh ngagebug teh apaan? Leres teras ku panitia dinaonan. Dihideungan ieunana ditutupan. Da masing dilelempeng ya angere asal lempeng tapi mengkol. Kadang-kadang hirup mah kitu, lamun teu make nun teu make aturan agama asal lempeng hirup teh padahal mengkol teh. Ngan teu kapalire terkecuali ku jalmi nu nempo. Leres teu? Ku jalmi nu ningali nu lalajo katingali mengkolna katingali. Katinggal dan nu lalajo mah nempo dan nu lalajo mah ningali. Begitulah ulama. Lamun urang gaduh ulama sebagai penasehat hidup dalam kehidupan, punten sok aya jalmi teh anu rasa bener padahal can bener cek aturan, tapi ku ulama mah katingali ditoel lain kitu. Kieu Priyogi anu ngalalempeng teh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadlam minallah. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sarang Bu. Ibu paling diheula. Walaqad ataina nu name 1 2 3. Walaqad sareng ataina Dawuda minna fadla. Sekali lagi walaqad ataina Dawuda minna fadla. Eta geuning tiasa. Kan? Ditung. Ternyata penuntun itu penting. Sungguh da penuntun mah Al-Qur'an. Hudan lil, tapi saha anu paham Al-Qur'an. Ula Quran urang mah rupina kitu. Quran urang mah nu geus jadi we menang nerangkeun ulama begitu tah. Quran urang mah. Hadis urang mah nya eta hadis nu kenging nerangkeun ulama. Dan lamun urang maca Quran maca hadis ge cantang tu terang asli hartina Quran jeung hadis. Tos saya urang mengamak muka ulama. Bu, upami ngiceup telat bahaya.
di pangaosan geuning sok aya sanes teu bobo di pangaosan teh ngiceup telat eta teh pan sok aya nu kieu nya di pangaosan teh ngawitan mah cenghar ngan sada lami sada puyeng eusan tang ka dieu teh geus pinuh tah ningali ge tos olohok ka ajengan teh geus kieu tos kieu teh kieu we setengah jam sanes sare eta teh ngiceup telat kitu ngiceup telat Allahumma sholli wa sallim wa barik ayeuna teh sasi naon Rajab kaping sabaraha ayeuna teh Rajab kaping 35 sasi Sya'ban kaping sabaraha sakedap deui urang sadaya tos Sya'ban lebet kana mugia sing didugikeun yuswa ngan saur abdi teh anu tadi nyata jangan ada dusta di antara kita nu kabayang ku ibu sareng ku bapak dina Ramadan naon gitu nu kabayang asli kaluartina mana bulan saum naon di taraweh naon di ari kolek kabayang teh kabayang ayeuna mah kieu upami nu kabayang salat tarawih jumlahna kabayang sabaraha rakaat 20 tambih naon sabriji 3 teras ayeuna kabayang nyalsena atanapi gancangna jujur nu kabayang teh nyalsena gancangna gancang mana tarawih sareng salat isya bacaanana gancang tara nah make gancang karena biasana makmum sok ngeyel bahkan aya makmum nu wani ngawea ka imam bahasana teh as titik 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 WRWB titikna 8 leheung as titik 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 WRWB ieu mah ukur AWW AWW assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta bilih hoyong ringkes pisan menghemat pulsa kapilengah kakersana imam anu bijaksana mugia salat tarawih dina sasih Ramadan tong lengle teuing hatur nuhun atas perhatosanana diantos waleran saengal-engalna margi abdi nuju kempel sareng wargi-wargi di posrona. Waalaikumsalam sur imam teh dikirim heula terus dikirim dugi sur imam waalaikumsalam WRWB juga make juga si imam setelah memperhatikan menimbang dan akhirnya memutuskan maka fa insyaallah salat tarawih urang kebutkeun mangga disarekeun diserekeun mun urang mah kitu di naon dikirim ka sadana atuh viral di Masjid Jami Al Ngebut teh anu disesepuhan ku Al Imamul Gancang rek ngebut salat tarawihna malam kahiji masjid pinuh nepi ka teras-terasna bahkan DKM namut tena kamang hajinana naon sababna eta jamaah mudal keluar malam kahiji tah salat isya masih kena nyantai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin nage nyase da imam nyase coba upami imam na ngebut makmum ge bakal kabawakeun Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek makmum amin menyesuaikan makmum oge sabab lamun makmum aminna nyaeta nyalse alamat katinggalin gerakan
imam ngebut satu sisi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ari makmum nyantai. Amin. Beres amin imam mage sujud bari nongeng. Cek makmum katinggalin abdi. Tapi lamun nyantai teuing jadi imam tarawih teh alamat makmum parinah isukna teh. Tong borok itu geuning di Masjid Jami mah aya imam opatan. Eta si ece berjamaah tarawih ke beuting nyai ayeuna saha cenah imam nanya aja. Eta cenah nusuk lila bari batuk-batukan ngion teh. Urang pinah we euy ka tajuk belah ditu heula cenah kitu. Eta teh nu kitu teh moal aya di dieu mah. Di dia mau moal aya nu kitu teh ayana di Garut, nu kitu teh sok pilih-pilih imam teh di Garut, ari di Pangkalan Raja mau moal aya sabab abdi ayeuna nuju ngaos di Pangkalan Raja jadi nyontokeun urang Garut. Kek lamun abdi ngaos di daerah Garut urang nyontokeun urang Tasik. Moal wae kapan ayeuna di dieu keneh abdi oge. Molokan haruskeun Pangkalan Raja. Imam teh nyantai teuing coba 20 rakaat tambah 3 witir ari imam kieu gayana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek murang kali anu sakola di SMA dina hatena ngomong anjir iraha tamatna ieu salat tarawih bacaan ke patut tungtungna nyaeta malam kahiji masjid pinuh nepi ka teras-terasna malam kadua tinggal imam jeung karpet ka mana parinah tos lah emut kana sasih Ramadan. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Mari bersama gitu. Maya teh apal boro dilepaskeun. Dilepaskeun ngagubrak. Gusti. Pas apal teh acan? Teu acan. Ari wajah jiga apal itu. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Mari bersama agar bahagia dunia dan akhirat. Dengan sholawat bahagia dunia, dengan sholawat bahagia dunia. Mugia panganten baru sing bahagia dunia akhirat. Panganten anu parantos rada layu oge sing bahagia dunia akhirat. Calon panganten anu dugi kadanget ayeuna can payu-payu oge sing bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Golongan IPTN nah ditunjuk ka dieu bawa-bawa ieu teh aya berondong nu can laku ieu teh. Geus parayu teh acan ieu teh. Oh, IPTN Ikatan Pemuda-Pemuda Teu Acan dan Telat Nikah ieu teh. Awas, Bu. Hoyong bahagia. Hoyong bahagia. Bahagia itu bukan milik orang kaya. Bahagia itu bukan milik orang yang punya pangkat jabatan dan kedudukan. Bahagia itu bukan milik orang yang banyak uang dan keuangan. Karena
itu semua bukan sumber kebahagiaan. Artos anu seueur, harta anu seueur, pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, itu bukan sumber kebahagiaan hidup. Itu hanya sumber kemudahan hidup. Yang mudah belum tentu bahagia. Leres hoyong bahagia? Hoyong bahagia teh urang wartosan dina waktos ayeuna binusus kado kanggo panganten. Lamun urang sadaya hoyong bahagia, maka jurusna adalah bersihkan dan beningkan hati kita. Ketika hati bening, walaupun uang banyak, pasti bahagia. Tenang atau kaoyag. Kalau hati kita bening, walaupun harta kekayaan banyak, maka kita pasti bahagia. Ai tadi suruh pangersa bukan milik orang kaya, benar. Tetapi ada di awal, dibalikkan heula. Ketika hati orang bersih, maka banyak uang akan jadi kebahagiaan, banyak harta jadi kebahagiaan, tinggi pangkat jadi kebahagiaan. Sebaliknya, walaupun tidak banyak harta, tetapi hatinya bersih, maka tetap orang itu akan bahagia. Walaupun tidak punya pangkat, jabatan, dan kedudukan, tapi hatinya bening, maka orang itu akan tetap merasakan kebahagiaan. Kalau kita merindukan kebahagiaan, kalau kita memimpikan kebahagiaan, kalau kita mencita-citakan kebahagiaan, maka jawabannya adalah bersihkan hati kita. Nutos seueur artos bersihkan hati, pasti bahagia. Nukirang artos, ayo nukirang artos dia. Tapi tetap hoyong bahagia, bersihkan hati. Ayo ngabersihkeun hati teh kunaon? Ku zikir, ku istighosah. Ku zikir, ku istighosah. Hiji waktos kantos urang kamusibahan nu disebat kapireupeunnan. Aya nu kantos ngalaman. Soca kapireupeunnan. Aya nu kantos ngalaman. Raos henteu. Raos henteu. Neme sababaraha menit ge teu raos komo lamun sataun kapireupeunnan. Jika kumaha teu raosna hirup kajenting artos gaduh tetep we teu raos. Eta aya nu ngahalangan Kang kana naon kana soca bade jumahan kumis dinaon didaung dikeureut teh kumis teh dirapihkeun bade jumahan teh eta sapotong paling-paling 1/2 senti celeng we pamotongan teh kana kongkolak soca. Ageng mana soca sareng anu mireungpeunanana? Ageng soca, tapi ketika etan lebet kana kongkolak soca raos henteu titinggalian. Raos teu titinggalian. Eta teh kakarek kapireungpeunan soca ku potongan kumis geus teu raos. Komo lamun hate kapireupeunan. Kakarek soca. Soca kapireupeunan padahal hate teu kapireupeunan misalna ayeuna. Geus teu raos. Komo lamun hate nu kapireupeunan. Beberes lap-lap maklum ibu-ibu mah ejing-ejing teh lap-lap lomari sagerupi jes katojos curugku sura disebat teh makanya sebatkeun kasura rawas henteu kasura mending kene kasurawung atan nepi ka Surabaya leres henteu ieu mah kasura jes raos henteu kasura hate leuwih teu raos. Kunaon kasura hate sareng kapireupeunan hate saur para ulama ahli adab, ahli akhlak, ahli tasawuf bidunub kudosa. Ketika dina hate janten muara dosa anu masuk eta dosa teh lewat saluran paningali, lewat saluran panguping, lewat saluran tangan, lewat saluran kaki, lewat saluran cariosan, lebet doraka, lebet disalurkeun ti luar karena hate jadi muara dosa. Wallahi orang yang seperti itu tidak akan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan hidup
walaupun hartana ngaleya, walaupun artosna teu kaitung didepositokan, walaupun pangkat jabatan tinggi. Ari hate mah da dimiliki ku sararea, berarti wadah kebahagiaan, kantun bersihan etana. Teu aya di antara urang nu teu dipasihan hate, mungkin dipasihan artos teu sami ku Allah. Mungkin dipasihan harta teu sami benten-benten ukuran, kulak cangeumna benten, leres henteu. Dipasihan rezeki mungkin teu sami, tapi sadayana sami dipasihan manah. Dan Allah memberikan informasi sumber kebahagiaan berangkatnya bukan dari harta tapi dari hati. Ger sholat keur ngabersihan hati. Ger puasa kau ngabersihan hati. Ger maca Quran kau ngabersihan hati. Yuk dina waktu ayeuna nyata urang bagi-bagi we waktu cekap 11:30 urang sarengkeun ngaos kalimat-kalimat istighosah mugia tabuh 12 pas urang sadaya urang ngadoa sasarengan calikna sing nartib anu kaleresan nyanak cai buka tutup caina nu henteu oge nyanak cai sawios da dina salira urang aya cairan-cairan anu seueur calik we anu sing tartib mah nya pendahuluanana pengantarna anu nembe ayeuna mah urang raoskeun zikir ka Gusti Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita, Allah mempunyai segala apa yang kita butuhkan dan Allah kuasa untuk menghantarkan apa yang kita perlukan. Mangga urang sami-sami panganten baru ku berkah ieu zikir istighosah sok sanaos henteu sadaya kalimatna ieu mah etang-etang ngecas we ngahanetan deui supados rada haneut deui ka payun kitu tah. Amin ya rabbal alamin. Urang istighosah teh nyaeta sampean urang satekuatna soca urang satekuatna pandangan urang satekuatna gitu tadi antawisna duwi ka samawatna we lah ya urang sadaya urang ngadoa mangga urang sasarengan yakinkeun sayakin-yakinna Allah ningali ka urang yakinkeun sayakin-yakinna Allah nguping ka urang sadaya yakinkeun sayakin-yakinna Allah subhanahu wa ta'ala nganilai sareng merhatoskeun yakinkeun sayakin-yakinna nu disuunkeun ku urang aya dina gudang rezekina Allah yakinkeun sayakin-yakinna Allah menguasai segala hal di antawisna menguasai nganterkeun naon rupi nu diperyogikeun ku urang sadaya ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajmain wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati walidayya wa ila hadrati walidina khususon sebatkeun utami ibu rama urang sebatkeun urang libatkeun hamba Allah ibu rama urang dina setiap kasaya nu dipidamel ku urang sing rajin ngawahbiahkeun ngahaturkeun ngirimkeun barokah tina sagala rupi amal soleh kanggo ibu rama urang sadaya khususna umum kanggo wargi-wargi kaum muslimin wargi-wargi keluarga urang sadaya mangga sebat nami ibu rama urang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah ya Rabbana. Lungsurkeun pertolongan Gusti ka abdi sadaya. Ya Allah jantenkeun abdi sadaya ahli zikir ka Gusti. Ya Allah jantenkeun abdi sadaya ahli syukur atas segala rupi nikmat-nikmat nu dihaturkeun ku Gusti nu teu aya lat aya kendatna. Ya Allah lungsurkeun pertolongan Gusti ka abdi sadaya jantenkeun abdi sadaya ahli ibadah. Ahli ibadah anu sae ka Gusti. Ijabah ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana dunyan wa ukhran biridhaik. Ya Allah hasilkan pamaksadan abdi sadaya. Lancarkan urusan-urusan abdi sadaya. Sukseskan cita-cita kali harapan abdi sadaya. Bil khusus anu neme ditikahkeun sing sakinah mawaddah rahmah. Dipasihan keturunan anu soleh tur solihah. Dipasihan rezeki anu berlimpah ruah tur berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Sadayana.
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله قديم يا الله يا قديم يا الله قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا نبي salam. Sadayana salawat, kunci pembuka ijabah doa salawat. Salam alaika ya Habib
Sholawatullah duh Gusti junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi gamparan nampi kanuhina diri abdi ya Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Anam. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Diangkat panangan sadayana tekenging disimpen luhureun tuur angkatkeun pananganana tungkulkeun mastakana husyukeun manah ka Allah jeritkeun manah ka Gusti Allah suhunkeun naon anu diperyogikeun ku urang sadaya mugia wengi ayeuna wengi ijabah doa-doa urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana ya Rahmanu ya Rahim. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami ahli syukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan ibu dan bapak kami. Ya Allah, selamatkan guru-guru kami. Ya Allah, selamatkan para kiai, para ulama, para ajengan. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah akhirat. Wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat. Ya Allah, ijabah cita-cita kami. Berikan segala apa yang kami inginkan dan mimpikan yang maslahat menurut-Mu dunia akhirat. Wa tarfa wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Ya Allah, bersihkan manah abdi sadaya sehingga abdi sadaya merasakan kebahagiaan yang hakiki di pandangan-Mu. Ya Allah ya Rabbana wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Ya Allah, berikan keimanan dan ketakwaan kepada kami sehingga kami menjadi mukmin muttaqin, sehingga kami tinggi derajat di pandangan-Mu. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rabbana, jadikan ya Allah wafat kami dalam keadaan husnul khotimah, hidup kami dalam keadaan mulia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami sebagai calon-calon penghuni surga-Mu sehingga kami dapat melihat wajah Nabi-Mu di dalam surga-Mu, sehingga kami dapat melihat zat Engkau di dalam surga-Mu. Allahumma ya Rabb, persatukan kami dari dunia sampai akhirat di bawah naungan bendera Nabi-Mu Nabi Muhammad.
Ya Allah ya Rabbana, persatukan kami dari dunia sampai akhirat di bawah syafaatul uzmamu, di bawah syafaatul uzma nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, persatukan kami sehingga dapat berkumpul dekat telaga Kausar dan dapat meminum air telaga Kausar milik Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana wa ya ilahana ya Rahman ya Rahim, ij'alna ya Allah min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, ij'alna ya Allah min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, ij'alna ya Allah min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarada, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah ridha wa ghairihima. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asroril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kakersana Mang Haji Nana oge Teh Hajina nyangakeun sagala rupi nu parantos diudingakeun ti kawit A duy ka Z-na sing janten barokah sing janten manfaat ka ibu-ibu bapak-bapak anu sami-sami hadir, mugia mulihna ngagemol ijabah ti Allah Subhanahu wa taala, ringkung ku manfaat sareng berkah tina sagala rupi kasaya nu parantos didamel dina ieu pangaosan. Cekap simkuring sareng sadaya tepang pas jam 12 rengseh ngalaksanakeun doa sasarengan mugia sing aya dina pang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazaka kersana al mukarram kesepuhan urang sadayanan mana parantos ngaduwikeun nasihat-nasihat tausiah anu kalintang mendalam ka urang sadayana almarhum. Mudah-mudahan wabil khusus dua insan beda akatikan cuman urang sadayana tiasa ngamalkeun tiasa ngarelasikeunana